Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu di mana wae ayana para mancomania salam dunya. Tepang dangu deui sareng aki di acara dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania. Urang ngeureuyeuh neraskeun hanca anu katunda dina jejer lalakon teu sampurna. Ieu dongeng mangrupakeun rekaan aki oge didongengkeun ka aki mugi-mugi wae tiasa katampi kalayan kabingahan sarta malah mandar janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate ubar ngabang balerkeun kacape kasedih oge kalungse saparantosna urang sadi dintennya kasab ka ditu ka dieu milari kipayah kanggo sangu ibadah. Oge ngabang balerkeun katineu dina mangsa katukang urang ngadepong payuneun radionya ngadangukeun dongeng Sunda. Mugi-mugi sadayana dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina, dijembarkeun manahna dilancarkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balaina. Amin ya rabbal alamin. Kangge anu nembean pisan mancu nembean pisan ngadangukeun mangga ulah asa-asa kantun di subscribe wae nya ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun kanu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Urang keureueuh deui dongengna, urang ngamparkeun deui sama kabuitanna atuh sor aya es naon ieu teh? Es kalapa ngora pamiarsanya, es dawegan. Panas dinten ieu mah nya, teu aya hujan ageng sareng lordar gelap oge aliran listrik. Janten akianna tiasa medar deui dongengnya. Parsamakna sor es dawegana mangga kaparayun sadayana. Prung teka catur di jalana. Irpan jeung Hari geus tepi kanu dituju, malah geus tepung jeung Ustad Rohiman. Irpan nyaritakeun sagalana ka Ustad Rohiman. Ustad Rohiman nya tujuan kana kahayangna Irpan. Dina hareupeun kamera, Ustad Rohiman teh nyaritakeun sagala kajadian anu geus dirandapan ku Dirga. Ustad Rohiman nerangkeun yen Dirga teh teu boga salah sabab manehna mah kapaksa ku jadi tawanan Gamtea. Lain ngahaja jadi anggota atawa ngahaja maehan wartawan Amerika. Ustad Rohiman jeung sakabeh warga eta desa siap pikeun jadi saksi. Rekaman ditempokeun ka Ramzi liwat sambungan satelit. Ramzi nerangkeun yen Dirga pasti bebas asal eta video gancang dikirimkeun ka manehna pikeun dibawa ka persidangan banding. Irpan ngahuleng hareupeun laptopna. Aya rasa bimbang dina hatena naha kirim atawa ulah. Lamun dikirim Dirga pasti bebas jeung pasti bakal ngahiji jeung kania. Mun teu dikirim hartina manehna hianat kana katulusan cintana sorangan. Kunaon pan? Geura kirimkeun, cek Hari ka Irpan anu kalah ngahuleng hareupeun laptopna. Irpan ukur ungeuk saterusna curugna ngarah kana tombol enter pikeun ngirim eta video ka Ramzi anu jadi pangacarana. Dina hatena masih aya saeutik ragu jeung ham-ham tapi cintana anu tulus ikhlas ka kania maksa curugna pikeun neken tombol enter. Video rekaman teh kakirim ka laptopna Ramzi. Dina hate Irpan aya bungah jeung halas bagalo ngajadi hiji. Irpan mulang jeung Hari nuju ka pos TNI di perbatasan pikeun naik di helikopter anu geus nungguan pikeun mawa manehna ka Bandara Juanda Medan. Sapanjang jalan Irpan teu loba nyarita.
Hari anu nyupiran jeep muka caritaan pikeun nyinglarkeun sepi sabab jalan paya milagoe. Hari tamani tieun pisan. Kuring dengar tikana jalan pipikiran anjeun teh pan. Naon anu dilakukeun ayeuna teh bakal ngabebaskeun diri tina sagala hukuman. Saterusna anjeun bakal kalengitan kania salilana. Tapi anjeun katempona tetap tenang. Irpan Lesmana ukur seri ipis. Carita cinta sajati moal aya tungtungna, moal aya akhirna. Hari aya sora anu ngagalindeng dina jero batin yen sakabeh alam samesta ieu moal bisa misahkeun kami teh ditakdirkeun pikeun ngahiji tingali weh hiji mangsa kami teh bakal ngahiji deui. Cek Irpan bari tetep teneng ludeng pinuh ku kayakinan. Kuring mah banget tengah arti karena jalan pipikiran anjeun teh bos. Cek Hari anu ukur bisa gogodeg. Ngadenge walonan sobatna kitu teh. Mobil terus nyemprung di jalan aspal paya maligoe. Ngadadak irung Irpan ngambe hiji sesengitan anu teu birek deui pikeun manehna mah. Eureunkeun heula mobil nari. Cek Irpan nitah ngeureunkeun mobil ka Hari. Aya naon kitu? Tanya Hari. Nya eureun we heula tuh. Jawab Irpan. Nya emangna aya naon bos? Hari teu ngarti tujuan Irpan ngeureunkeun mobil di tempat hara-haraeun kitu. Tapi manehna tetep ngeureunkeun mobil ka sisi jalan. Seungit ieu Irpan keluar ti mobil terus ungas ingus. Mastikeun eta seungit teh datangna ti belah mana. Hari mah masih bingung oge tapi manehna turun ti mobil. Irpan lumpat muruka jero leuweung leutik anu aya di katuhueun jalan. Terus ngudag eta bau seungit ke arah sumberna. Meunang sababaraha kedapan lumpat Irpan anjog ka hiji tegalan. Si horeng. Seungit anu nyambuang tepi ka jalan teh datang nanti hiji tegalan anu dipinuhan ku rupa-rupa tutuhan kembang. Anu paling loba nyaeta kembang lili arum anu seungitna matak ngahudangkeun katineng Irpan ka diri kania. Irpan seuri sorangan. Manehna leumpang nuju ka tengah kebon kembang. Kembang lili arum dicium diusap sapanjang sukuna ngalengkah. Di tengah kebon Irpan ngaluarkeun HP-na tuluy moto eta kembang. Irpan teh moto kebon kembang. Foto teh langsung dikirim ku Irpan ka Kania. Kania anu keur diuk nangkep tur di pojok kamarna gancang nyokot HP-na anu disada. Barang dibuka sidik pisan foto kembang lili arum di hiji kebon kembang anu endah dikirim ku Irpan. Foto diusap pinuh ku rasa kagagas. Irpan teh si oreng masih inget kana kembang lili karesepna. Kembang nu jadi saksi dina mangsa manehna tepung munggaran jeung Irpan Lesmana. Kania terus ngusapan foto kembang dina juru panonna anu cureuleuh teu karasa. Si panon marurag maseuhan pipina anu semu beureum. Sedangkeun jauh di payamalegoe Irpan ge masih neuteup kembang lili arum anu keur mangkak mekar. Kabayang deui kasuat deui ka mangsa-mangsa anu katukang di mana eta kembang anu jadi saksi cinta manehna duaan. Irpan lempang lalaunan maksudna mah rek balik deui ka mobil. Di pinggir jalan Hari keur narima telepon ti Ramsi. Ngadadak juru panonna nempo plang tanda bahaya di sisi jalan anu tadi karek cik keneh kaliwatan ku Irpan Lesmana. Dina eta plang teh aya tulisan anu eusina kieu. Berbahaya, dilarang masuk kawasan ranjau darat aktif.
Hari lumpat di bebaranting murukarah. Tadi Irpan lumpat bari gogorowokan serta kertanaga. Irpan, awas bahaya pan. Kawasan ranjau darat pan. Irpan. Irpan anu can ngadengi kana gorowokna hari jongjon lempang di tengah kebon kembang. Lengkahna eureun sawaktu aya sorak klik. Bari ngarasa sapatuna nincak hiji barang. Irpan netep kahandap sidik sukuna teh nincak hiji ranjau darat. Irpan seri ipis. Kasieuna leungit sawaktu manehna ngabayangkeun rupa Kania. Sedengkeun Kania ge di kamarna masih melong poto kembang lili bari hatena mah kumalayang ngabayangkeun rupa Irpan Lesmana. Irpan ngangkat sukuna. Bledug jagur. Ranjau darat ngabeledug. Bumi ingeung tarik, taneuh mancaura ka kabul mulak. Jirim Irpan ngaleungit ancur jadi lebu. Bareng jeung eta kuludu ge ngageleger di luhureun imahna Kania. Kania hudang tina diukna bareng jeung eta HP na disada. Kadenge sorah hari ditungtung telepon. Kania, Irpan aya kecelakaan. Irpan tos teu aya. Pluk. HP teh ngadadak gerag-gerag. Rumpuyuk. Awak Kania ngarumpuyuk nyeuh dina ubin, gaur bae Kania ceurik kegerungan. Bakat ku kaleungitan Irpan Lesmana anu sakitu nyaahna kadirina. Kacipta harita hujan cimata, batin ruksak jiwa beak. Kania nandang tunggara nu lain dikieuna. Bari ceurik balilihan Kania sasamat ka Irpan anu tepi perlaya alatan ngabelaan dirina. Nedunan pamentana pikeun ngabebaskeun Dirga tina ancaman hukuman pati. 3 bulan ti harita di tahanan Polda Jabar. Dirga diiring ku hiji polisi lempang muruka kantorna Kapten Ruhiat. Satepina di kantor, Kapten Ruhiat jeung stafna keur naronton berita ngeunaan Irpan Lesmana. Kabehan nararonton di jero kantorna Kapten Ruhiat. Sakabeh berita nyatakeun yen Irpan teh saurang jalma nu gede jasana dianggap pahlawan kemanusiaan lambang cinta sajati anu tulus ikhlas. Bari lalajo TV Dirga nyarita. Manehna nyoba megatkeun simpai abadi. Syukur we manehna maot. Gusti teh aya Kapten, Gusti teh aya. Kapten Ruhiat ukur seripis tuluy ngawalon. Henteu. Dirga, Gusti nu nyieun cinta sajati hancur. Nalian saurang awewe bager ku cara panipuan kawas anjeun ngajadikeun manehna tahanan anjeun. Ukur anjeun anu percaya ka Gusti nu model kitu. Sabab kuring mah percaya Gusti bakal ngahukum anjeun. Mantena bakal ngabebaskeun Kania tina kungkungan anjeun. Ayeuna jig balik Dirga, imah anjeun anu geus kosong teh nungguan anjeun. Kapten Ruhiat ngaleos ninggalkeun Dirga. Dirga mah olohok bari hatena deg-degan sabab lamun imahna kosong nya ka mana atuh Kania pamajikanana. Gancang Dirga nuju ka imahna. Teka catur di jalana, satepina di imah nyampak imahna teh sepi jempling. Dirga langsung asup ka imah bari gegeroan ka Kania. Tapi boleh teu aya jawaban. Dirga mariksa tiap rohangan. Di jero imah dikaradah diteangan ka ditu ka dieu tapi Kania teu nyampak aya di imah. Batina Dirga mimiti goncang sabab teu nyangka lamun Kania anu biasana tumut ka salaki nepi ka wani ninggalkeun manehna. Salila 2 tahun Dirga neangan Kania ka mamana tapi can kapanggih bae. Nepi ka hiji poe Dirga teh nempo Kania di jalan Pasteur.
Ku Dirga dituturkeun bari naik ojek ka mana kania mulangna. Kania turun ti angkot di wewengkon Gunung Batu, asup ka hiji gang. Dirga terus nuturkeun di satu kangeunana, gok ka hiji imah anu basajan. Di hareup imah aya papanama ngaran Kania Pramesti. Teuluk salam heula Dirga asup ka eta imah. Di ruangan tengah Kania keur nungtun Hamdan nu jadi anakna. Mireungeuh aya Dirga, Kania lain lumpat tapi nyampeurkeun. Kania ayeuna mah katempona leber ku wawanen. Hamdan, Kasep, itu teh Bapak hidup. Ka itu Salim terus ameng heulanya margi mamah aya picarioseun sareng Bapak hidup. Cek Kania ka Hamdan nu jadi anakna. Hamdan nurut manehna nyampeurkeun ka Dirga terus nyium leungeunna, saterusna ngaleos kaburuan. Teka tembong aya rasa sono atawa kadeudeuh dina diri Hamdan ka bapana. Kania nyokot cai kana gelas terus diasongkeun ka Dirga, tapi Dirga kalah ngadupak eta gelas. Gelas teh peupeus, caina mancaura. Heureunana sandiwara teh. Nanaonan anjeun teh make kabur sagala Poho kana waktu baheula. Ingat anjeun teh masih pamajikan kuring. Cek Dirga bari ngageuweungkeun leungeun Kania. Keur naon anjeun teh datang deui? Pikeun nyancang kuring. Ku tradisi jeung sumpah nikah. Ku ajen-ajen kahirupan. Atawa ku sandiwara pangorbanan palsu anjeun. Henteu Dirga. Kabeh eta geus moal bisa nalian deui kuring ayeuna. Tembal Kania teuneng ludeng. Tempo ye, nah anjeun bisa nyumputkeun ye. Moal bisa anjeun mopohokeunana. Cuk Dirga bari mukakeun leungeun baju Kania supaya tato ngaran manehna teh ka tembong. Anjeun teh milik Dirga. Awak ieu napas ieu kabeh milik Dirga salilana. Anjeun mikir bisa ngarobah sakabeh eta ku jalan sare jeung lalaki sejen Anjeun Kania boga kuring. Anjeun Kaniana kuring. Cek Dirga deui bari ngageuweungkeun awakna Kania. Manehna teh ngusapan anjeun di mana? Di dieu. Anjeun ngarasakeunana Anjeun seneng Tambah Dirga bari ngusap bibir Kania ku Ramona. Cerot Kania nyiduhan Dirga pok manehna nyarita. Anjeun nempokeun sifat asli anjeun ayeuna mah. Anjeun kawas kieu nya. Kania males molotot ka Dirga. Dirga nyokot peso tina meja dapur. Ayo balik. Jadi Kania nu baheula. Lamun teu anjeun bakal dipodaran. Cek Dirga bari ngacung-ngacungkeun peso dapur. Paehan, sok. Memang kawas kitu dilakukeun ku jalma-jalma model anjeun mah. Kawewe kawas kuring. Maehan kami dina jero rahim keneh atawa sanggeus kami lahir. Tradisi aneh. Awewe dianggap eueuh hargaan. Kabeh milik lalaki, kabeh milik anjeun. Tembal Kania tetep teuneng ludeng eueuh kasieun. Cukup anjeun, tong loba omong deui. Kuring rek maehan anjeun, ku kuring bakal dipaehan Kania. Dirga teh ngasongkeun peso kana beheung Kania. Tapi Kania kalah ngadeukeutkeun beheungna kana peso. Paehan Dirga, sok paehan kuring. Kuring ngomong sanggeusna salila ieu cicing. Kuring geus teu bisa hirup dina jero kungkungan anjeun. Pernah teu nempo cahaya cinta? Kuring pernah nempo sawaktu Irpan ngusap jiwa kuring. Cahaya eta munculkeun perasaan anyar dina diri kuring. Mungkin bae eta alasanna Irpan hadir dina hirup kuring. Urang asup kana hiji kahirupan jalma eta pasti aya alasanana. Anjeun ge asup kana kahirupan kuring pikeun manggihkeun kuring meureun jeung cinta sajati kuring. Ayeuna Gusti ngirim anjeun pikeun ngabebaskeun kuring. Potong awak kuring Dirga. Paehan kuring anteurkeun mayit kuring ka tempatna Irpan maot. Irpan keur nungguan kuring Dirga. Anjeun datang ka dieu pikeun mawa kuring ka cinta kuring. Anjeun bakal mawa kuring ka anjeunna. Paehan kuring Dirga. Paehan kuring. Bawa kuring ka anjeunna, ka cinta kuring. Nempo kane kadan Kania, Dirga kalah kahunur-hunuran. Pikirna lamun kumanehna Kania dipateni sarua bae jeung ngahijikeun Kania jeung Irpan. Hate Dirga teu ikhlas
manehna kalakah lumpat kaluar ti imah muru ka jalan gede. Ninggalkeun kania anu masih nyarita hayang dipaehan pikeun patepung lawung deui jeung Irpan. Manikan deui ka mangsa bihari di rohangan tamu Hamdan nutupkeun lambaran panungtung tina buku catatan dirga. Ditukangeun sampul buku aya catatan. Hamdan anak bapa ulah melangjeng hariwang, bapa ukur rek nganggeuskeun carita indung hidup anu can sampurna. Sabab hal ieu anu nyiksa bapa lahir batin salila 21 tahun ka tukang. Hamdan jeung Abni paham ayeuna mah yen bakal dikurupkeun di mana layon indungna teh ku dirga. Duana silih plong bari ngusap cipanona anu terus murubut sapanjang maranehna maca carita kania dina buku kandal catatan dirga. Kocapkeun di tengah kebon kembang di hiji tegalan di sabudeureun daerah Payamaligoe, Aceh. Dirga harita dibaturan ku Ustad Rohiman ngurebkeun layon kania di sagigireun kuburana Irpan Lesmana. Sanggeus beres ngurebkeun, dirga sumujud di kuburan kania. Hampura akang kania, hampura akang. Cipanona dirga bedah murubut maseuhan bajuna. Dirga harita nyegruk cerik di luhureun kuburan kania. Wanci sariak layung tumiba angin leutik ngahiliwir nebak kana kekembangan. Nyambuangkeun seungitna lili arum kaunggal madhab. Kembang lili rubah warna jadi koneng umbyang kasorot ku cahaya layung anu hibar di tebeh wetan. Di tengah tegalan kebon kembang dua bayangan ngajirim. Awewe jeung lalaki silih tungtun bari silih teuteup kawas anu nyacapkeun kasono anu sakitu lilana. Tegalan kembang nu aya di Payamaligoe jadi saksi hiji kisah cinta sajati dua insan anu kapagat ku pati. Tegalan kembang teh nepi ka kiwari ge dingaranan tegalan cinta. Lalakon carita urang nu teu sampurna parantos sampurna dugi ka dieu. Carios teu sampurna teh tamat pamiarsa. Kidalang nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan wirehna dina medari lalakon teh basajan pisan boh dina unak-unuk basa babaran kecapna tanapi dina cara nyeratna. Sanaos kitu mugi janten panglipur kalbu kangge kasadayana penggemar dongeng Sunda anu satia mancos salami ieu. Tepangdang deui sareng kidagar dina padaran carios anu enggal. Sakitu panginten pamiarsa anu tiasa kapihatur. Hatur nuhunnya kasadayana aki namatkeun carios teu sampurna dina bagian nu kasalapan ieu. Hatur nuhun sakali deui kasadayana pamiarsa di mana wae ayana anu salami ieu parantos satia mancos satia ngabandungan oge satia ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun pisan. Mugi sadayana tetep aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaos nanya. Mugi oge urang sadayana dipanjangkeun yuswa tiasa patepang dangu deui nya di sanes waktos dina padaran carios anu enggal. Sakitu heula anu tiasa kapiatur aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.